Raksa Art Production. Ete radio unggut dunungan eueuh wae pagawean bangkat can kacabak kabeh itu ieu can kacabak segala masak-masak nyayur nyupan naon mangka dunungan maka seneng nate supan wae bararingung aya geus kieu yeuh si betot juragan Ari maneh hayang sorangan wae teu naon sih? wa abdi tes maraban hayam nang juragan Maraban hayam. maraban hayam teh geuningan apik teu beugian huut. Urang teh ratu mani paraban huut. Jadi kekesalan hayam teh daekeun huut ku kuringnya ditabul huutna. Bane beuki huut. Anya pokona kuringan naon wae ge asup wae. Ya mending atuh enteng beuki huut mah. Maraban kuring mah babari ti juragan. Babari maraban kuring mah. Gitu. Kira tangari teh ulah salah deui kuringna. Naon? Bere hileun. Itu mane beuki hileut. Dasar atuh geus ai. Naon pangabingung mah geus naon we, pamikir teh kuring mah mikiran nu jadi si betot yeuh. Jadi kuring mah bubujang di juragan teh dipikir-pikir teh jeung si betot teh meni eueuh rasakeun naana geuning. Yo lain kitu urang rek nanyakeun keur sore maneh nanaon eta dieukeunna teh ngan recet teh. Segala gogorowokan nanaon eta kieu pasti wae sapeuting dieukeun anak urang. Baca tengah putih, Heeh, keur sore. sabal tulah we ka si betot. Nah, kitu. Ayo samping kuring di roret nanaonan tengah putih sugan kuring teh jurig duda oge. Coba eta puting-puting perebut samping meureun masing-masing boga meureun simbut mana di perebut samping atuh. Batoy si betotna tuh cari kanan juragan. Ngerakun ku tatangga cenah meureun teh si betot jeung si ijem teh cenah masayakeun naon cenah meureun eta dununganana deui antep wae cenah meureunna. Betot Raksa Art Production. Lain kitu pan urang we era kasebut ku batur cenah tuh bujang nasi anu mah meuni teu beurang teu peuting pasti teh tara diwaras sugan. Kitu engkena cek batur teh. nanaonan mah cenah di tengah putih. Simut pan dibere hiji ewang nah meuni perebut simut atuh. Pan manehna dibere simut oge ayeuna coba kaman si betotna hajaran kadinya. Sabal kuring mah aya ku kuring ada tengah waro manehna mah sugan. Mana si betotna? Oh, aya di tukang. Betot? Ulan, Rasa, Iya lah. naon sih juragan? rasa kadinya sia. Ya kalau ngakalan sumur. Sumur ati kuncung juragan. Tuhnya ngomong ge maneh mah benerkeun batur wae. Oh, gitu kudu kumaha sih nyariosna? Terima tolol ti kuncung mah. Timah mah di luhur mah gantung, timah mah di handap. Umur mah. Nyangon jelema ti kunclung. Ngomong ge tara bener ieu da maneh mah umur-umur ge mikirkeun naon wae mah beunang teh. Ya mikir geunang, pokona mah bujang masa seubeuh beutong na atuh jeung barnakan geus mikiran naon. Seubeuh sare weh. Tah bener kitu bukan salah kitu jeung kitu asal sabedahar cenah. Tuh, di pikiran anak juragan ayeuna mah. Oh mikiran naon, alasan teh otak urang ada mencah sakieu mah mojolna. Kudu mikiran engke atuh jaga. Jaga. Jaga naon, ngajaga naon urang? Ngajaga domba? Ya, jaga naon, Pak? Jaga naon tuh Bang yo? Ih, geus aing teh ngomong di siang. Beneran ah. Yo lain kitu ari maneh teh pan ima-ima jeung si ijem teh lain sakedeung. Geus lila. Eta ari unggal sore di dieu dengan pasea we recet teh naon atuh. Tempat Bang pasnya mah ngaranna salaki jeung pamajikan. Boro-boro abdi apaan ndeleukeun batur oge geuningan anu malengereng waktuna pasea mah nya. Pasea we ngaranna ge salaki jeung pamajikan. Boro-boro ngaranna sifat jalmi. Piring sok aya paket rok nah Lain kan. kitu eta cenah perebut samping cenah maneh cek si ijem. Oh nya eta mah abdi keur boga kahayang eta mah ngadudut samping si Ijem. Abdi boga kahayang si Ijem kita meuli rambutan udah embung didudut teh sampingna penting-penting. Sebelum tadi puting-puting recet we. Si Ijem mah beuki ngomong. Ban, Ayo masaha mah alus tinggi. Alurna ieu mah. teu nyaho ya imah saha ieu. Nyaho mah urang nyimpang ka dieu teh mah. Ya sugana urang ditari mana yang pegawaiannya. Heeh. Eta buli-buli mah. Yo, buli-buli mah nya. Mana? Abe yang sugane boga imah abe Bogor ka mah. Kumaha teh nyimak buli-buli? Buli-bulina puterkeun. Puterkeun. Ya di luhuran mah puter-puter. Heeh nya mah nya. Ayo. Kawas diputer-puter mah. Puter-puter ya. Tah geus mah jeung nya Ya atuh. Colok. minyakna tok pakekeun, bang makekeun. Nya kumaha we atuh biasa kitu. Gitu nya, kana halis-halis Kan gitu. sok kami biwir naonan mah. Kata bilir. Buset bener mah geus Yo, diputer. yo ban, geus diputer-puter buli-buli. Emak kumaha perasaan saban ka emak geulis henteu, emak geulis henteu. Da dilian uing. Heeh. Bener mah beda ujung can dipake mah. Heeh. Barang emak geus diputer-puter ku buli-buli mah di dilian uing eta cahaya mah meni nyai we. Meni teu beda jeung geledek. Wah, langsung sa alusnya gebong terakhir
ngerakeun di. Mau ya atuh nya. Ya. Punten. Mangga. Saha? Cari. Cari mangga cari kalebat. Yuk, tot. Yuk. Naon? Dep. Yuk. Aya sama awewe, mane ulah pipilun nya. Ulah pipilun mane mah cicing di ditu tuh. Ya sama we mah urang anu ngarapekna ulah mana salah atuh. Oh, tuh hidang si betot mah. Ah, teu hidung kumanya, biasana aya jeung lalaki malayana. Busin gogoh mane ke nempona. Bogoh ya tidak balik sama pek. Timuruan. Ai timburuan sia mah geus beda wae pugu kalepna oge lah, beda tak kalep. Ya, banget urang mah kelep mah sekelep lampu. Cicing, urang tanya yo. Bade ka mana itu nih? Yo, ada kenangan pagawean. Oh, rek nyangan pagawean. Ya. Pagawean maneh leungit. Ye, lain pagawean deung teh kenangan pakuliah itu suka lain mulikeun gitu. Yo imah saha ieu? Yo, mah dunungan kuring. Oh, dunungan. Nya, kuring oge samalama kuringnya jadi bujal. Jadi bujal. Jadi bujangnya. Nya tukang nyangu di dieu, naon pagawean we Yo, gitu di imah. suka narima keneh gitu erek kuli. Naon we ieu mah dititahna. Oh, nya pokoknya kuring mah kumaha engke keputusan dunungan gitu mah. Kayak urang Biasanya sauran aya heula. kuring gitu nya. Udah kan? Nah, saha aja? Aya tamu kan? Saya tamu. Nya, Gimana cenah? duka tuh can ditaruh. Oh, mangga calik atuh, Cek. Naon periogina ieu teh? Ieu mah gancang ditaros we ieu mah. Sanes bade milarian pada melang gitu menawi aya di dieu gitu naon we gitu. Di piwarangna. Ai kitu teh di mana? Di Babakan. Babakan? Ya. Babakan cenah ge jem. Nya ari ieu mah soalna ngadamel mah tos aya biijem aya Mang Betot nya eta mah ari butuh mah ke abdi wawartos heula kapun lanceuk. Nya atuh. Nya. Kang? Naon sih? Yo aya istri bade milarian pada melam saurna. Pagawean. Nuhun. Awewe. Semun. Mana sih jelema? Tapi pariose tuh di payun. Tadi tah. Adi aja. Adi. Neneng alo tah. Ayo. Tata China tah, dia kenal tah. Katapi entah. Ya ieu Di aya mana? udah hari tah ada dar meja tuh. Si jam batur tah dahar meja. Di mana ieu teh? Adi ti Babakan. Jadi rek nyangan pagawean. Hmm. Oh, nyari pagawean mah teu aya, tapi nya jam. Kah? Jam ka jam. Neneng dia kan? Ya, Neneng. gua salakin teh cenah teh. Can ditaruh dah. Oh, tanya heula panjang lebar atuh. Taraskeun uga serahin deuna. Heeh. Juragan ya. Kayak udah ya, Neng. Neng di itu buka serahin deh. Teu Randa. Dagan. Randa. Mun katorekan si ieu mah. Randa. Ya. Ieu jelema ditempona ku urang, Nya. 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 Lamun diupamakeun berlian dibungkus ku tamaga. Nya. Komo lamun dibungkusna ku emas. Eta ku tamaga. Ku tamaga ge yang celak wae. Nya. Iya, sugan ye persetujuan kira-kira jeung pikiran maneh. Lamun ku urang ye dijieun pamajikan, ye urang rasa-rasa ujug-ujug ser aja. Oh, jadi juragan teh aya sir kan ieu teh. Mun kuat sir. Jana moal salah itu oge aya sir kan. Sugan ye Jadi mah. jelema dua jadi pada hasil gitu kan. Dah, pada sir. Mangga, urang taruh Coba sakinya. kumaneh sakalian. Ieu. Ayeuna mah cenah oge upami teu buka saraki mah. Cenah di dieu digawe cenah we juragan cenah we. Yo, di kita ngeuseup. Ih lain eta mah. Mutu. Itu mah eta. Naon sih? Atuh bisa ngomongna kuringan. Akeun atuh jam. Nah eta Mun kuat bingung maneh mah ngomong gitu-gitu wae ge. ari nanyaan teh awewe mah. Lain saha ngaran urang. Abdi, Heeh. abdi si Bukarsi. Sukarsi. Ya. Bener tuh bukan salaki. Teu. Ya lain ya kieu ye. Sanyana mah pagawean mah teu aya di dieu mah, da geus aya bujang lalaki bujang awewe oge. Ngan lamun ieu mah Oh, sanes udah ditampi apa? geus ditarima, leuwih ti ditarima. Mhm. Lamun kira-kirana Sukarsih daek entong bubujang lah, Gitu kudah kumaha abdi atuh? tukang ngaulaan. Ngaulaan. Ngaulaan kuring. Sabaraha gajina sabulan? Pokona geus gaji mah beres dengan ngaulaan kuring we, beurang ongkoh, penting ongkoh. Oh, ngaulaan beurang ongkoh peuting kira ngarti abdi ya. Oh
dibereskeun ku panghulu. Oh, gitu. Di Ya, aku dengar dengan Soalnya hewan. dipakai pemajikan. Eta geuning nya. Oh, Beli gangguan istri ah. teu boga nu matak oge kuring mah ieu teh. Keur Oh, memang gitu. keur mikir-mikir hayang boga di pamajikan. Nya. Nya teu nanaon atuh ngan ade aya pamenta. Minta naon nya nya. Soal kakayaan mah geus teu kudu dipikir. Ieu teh lain nu batur sakieu teh. Sanes meta harta banda anu seueur sanes tapi mah asalnya asa anak abdi weh gitu. Ih, aya Itu bukan anak kan? Anakan. boga anak meureun si ieu mah. Oh, bukan anak. Heeh, boga anak cenah. Raksa Art Production. Budak henteu gitu, gede henteu. Jadi naon meureun? Nya. Gimana ayeuna? Di ditu pokok di pos ronda keur ngakanan ieu, keur ngakanan daun jambu. Tuh, eta budak di beda daun jamu. Iki asal aya nu rigi-rigi ge daun jambu urut manehna. Tak karunya atuh budak itu. Teang we teang, jam. Jam teang jam. Teang. Eh, Cai ka ditu heula tuh. Tot ya ajak heula ka ditu beredahar heula tuh. Mana ieu deh? urang aya yang budak ya, Tot. Oh, bener jam. Ide. Aduh, kuring lila tinggi emak teh. Buset eta. Anu seserian. Aduh, dia. Aduh, budak. Budakan. Siun. Aduh. Ye, eta naon nyampurkeun? Yo, mana kunaci seserian wae? Hah? Mana seserian wae kunaci? Getek, Jadi kagugus sorangan. getek. Yang serikeun nama, yang serikeun kokol naon? Heuh, eta urang geus dari jeung kokol. Yo, ari mana anak saha? Anak emak, Mamana. emak uing awewena. Anak emak awewena. Oh, ai mama awewena tolol. Heuh, emak uing anakan emak gitu. Yo, lain. Mana sangarana indung mana? Indung uing Ah. Sukarsih. Wah, bener ieu meureunna. Ai kitu kunaon? Ini rada kurang nya manehnya. Saha? Maneh? Ari tampilin sia. Ye ngomong bangsa rada kurang. Enggak jigana we eta da seserian sorangan. Lain rada kurang, yo tarang rada kieu tah. Oh, rada kieu. Cabak yo tarang urang tah. Ya, oh pantas. Ayo, bener anak Sukarsi mau kita ka ditu. Erek usaha. Kita ka ditu. Heuh, erek usaha. Erek usaha. Heeh, Naon? titah ka ditu erek usaha. Ih, nyawa atuh bingung jawabna urang. Oh sia, kumaha sih ngomong teh yo? Ih, Kita ka ditu. buset ulah deket teuing ieu sungut meni bau kebon awi ah. Bisa we. Yo, dengekeun. Hmm, Mamane erek dipake pamajikan. kusaha? Kudu nungan urang. Di mana ayeuna? Di sono. Aduh, ulah make sono sagala ngomong. Ayo, urang ka imah urang yuk. Heeh, gitu nya ini. Mak, Bang, kumaha mak? kabeneran maneh yang boga bapak teh. Hah, Nu boga imah bogohon ka emak. pogokeun. Percayan teh mak buri-buri bener kontak Oh, iya. namanya. Ieu, Buri-buri ayeuna kontak. sampean satuju henteu mun boga salaki. Jadi uing boga bapak meureun. Mana boga? Ah, bener mak, setuju mak. Jadi uing boga bapak mah. Meni bogohon banget ka emak ieu bogohon teh. Mana ayeuna bapakna? Aya, Mana? kan? Ya, Yo, budak teh kun rada buru. Kira- Seserian wae sorangan. kira aku. Kuring datang ka dinya teh kun yang serikeun kokol manehna. Bisi lain kos rada burung kuring di lemurna eueuh kohkol meureunan. Kan, berenang tuh budak mah gitu kan. Bang, Hmm? ditampi tadi teh, tamu teh. Lain ditarima deui. Jeung tini make seneangan mah pi pamajikaneun akang rek dikawin da jelema teh ku akang. Oh, sanes bade didamelkeun. Oh nya leuwih-leuwih teh digawekeun pan aya dijieun pamajikan. Kang masuk padu wae nean pi istrieun teh seueur kana iya atuh istri mah. Besing nang Kang, besing kos nu atos-atos kumaha sing Kang teh? Moal jigana ieu mah. Ah, moal kumaha di mah watos ka engkang, watos ge kumaha pan kudu ngalayung nu geuning Kang kene geuningan. Oh pan ari nyeri ku awewe ubarna ge kudu ku awewe. Oh jadi gitu. Cicingnya Masa bodoh budak atuh mah. tukang gelingan mah. Cicingnya budak mah. Tah nu ieu, Mana budak di Sukarsi? ieu. Bapak, ujang. Punten Pak. Kayak dirinya kayak Bapak jeung kasih. Ye, datang buka apa-apa wae ku bawa mulangna we. Oh, nyawa bapak aing gitu. Ih. Nya mungkin nyaut tulus nya untuk kawina oge. Tuh mana nyebut bapak aing atuh ge hora. Mah udah eta budegong banget mah eta budak eta kupas mah sungutna ulah monyong teuing. Hajar syok Ya ulah, pura-pura ngahapura we mita anak hiji-hijina ogo itu. Oh, di wowoy, meureun jem di wowoy. Bapak uing anak hiji-hiji ada bapak. Heeh. Aduh bapak uing ieu nya. Sukarsi saha ngaranna ieu budak teh? Yuk, Saban.
Oh, sabar. Saban Bapak Uing. Uing Bapak. Ban, Nuhun. sing betah di dieu nya. Pokona ulah asa jeung jiga, ulah asa Bapak tere, anggaplah Bapak bener. Bener Gitu, Bapak. ya. Bapak mau kapalangnya ah. Uing hayang boga bapak ka bapaknya. Sarua ban Bapak gah yang boga anak. Nya bapak anakna Uing. Nu nyapanya? Ieu ke jam. Hayang salin Jam baju. ganti bajuna jam. Hayang mau ke baju. Meuli ngadadak meuli. Tanggala kong ikut baju. Ye, ai maneh. Disalin na. Make oto tuh, oto. Bapak sok ka mana wae Bapak? Bapak sok ka Ih, mana? ai Bapak mah bantar ka mana mangan sok ka pasar. Mah yang dahar mah. Jam meredahar jam. Iya, budak teh colona ieu. Kun bae hayang ngedahar. Yang disuguhannya muas ya tolong. Enggak ya yang dahar. Dahar beres. Saya mah jam. Tunggu asa sarua. Tot, beredahar tot. Yuk, udah ya sabar nih beredahar ya. Dahar. Jangan tuh jam betul itu suku ke lauknya tuh. Ayo tuh jam tuh. Lauk naon? Itu tekir mana goreng. Mak Uing Si sih betot makan mah lupa. Emang udah dahar. Dahar. Mak jadi kawin ya Mak. Kawin. Nah, ayo dahar. Ke sore we urang ka panggula mah urang salametan kawin kolot we lah. Ayo jangan goreng guys. Yuk ah. Kemang tajung segala kemang roman reksa pulang reksa tahun menyemare jalan terasa. Mulai kesenian ulah ukur rasa nganu maksudnya tujuan ngahijikan dengan mah zat manjat kabale pulang ait mayang sama plaksar kau mular semut mah kasuat Nah, mau Uing geus kawin. Mau Uing geus kawin ayeuna. Geus ngahiji, Uing geus senang. Aduh bener yeuh. Amun boga sorangan yeuh, hanjakal. Jadi Uing geus sideng. Hanjakal ieu teh lain imah Uing. Hanjakal ieu sanajan beujing aya mobil, aya motor. Naon kadaharan itu ieu, tapi lain ngabogaan Uing sorangan. Anu batur keneh. Tapi erek nekan kumaha akalna supaya kabogaan ieu ku Uing sorangan. Ieu raja kaya anu sakieu alusna gedong sakieu menterengna kendaraan sakieu lobana boga mobil boga motor minimal mun boga sorangan mah bebeja ka ua keun hayang nyaho Uing erek nyeun ngomong ka ua Uing erek nyampeurkeun ka ua hayang nyaho ieu kumaha erek karageman jeung ua Uing ka ua Yang derajatna seliku jalan keningan Raksa Art Production. hati anu warni Wah, Nek mana euy? wah kenal nih dia. Wa teh kenuan wae lain awewe. Kamana ieu wa awewe? Ka pasar. Aya emang Aya ya na mangarker kita ka pasar heulaanan, wa teh geus teu boga kopi acan ieu teh. wah yang senang, Oh, meni mah nanyakeun hayang senang geuningan ka wa. wah yang subur. Hayang. Ayeuna kieu. Emak teh geus kawin wah, Geus boga salaki. geus boga salaki. Benar, sabab. Bener. Oh, syukur atuh wa mah. Atoh nu aya sabab kieu wa teh geus ngarasa era maneh teu boga bapak gitu tah. Geus sanajan ayeuna Uing geus boga bapak senang hate Uing, tapi itu wah bandana teh hayang kabogaan ku Uing sorangan kumaha carana nya wah? Tah ieu. Kumaha nya carana nya? Geuning atuh make tujuan teh kitu ilaing teh. Ah tuh kitu Uing mah hayang boga banda we Uing mah kabogaan ku sorangan. Atuh geus kitu ge urang ye nya enak banda sanajan banda bapak urang, banda urang. Kitu tah. Atuh entong moh yang boga tujuan kitu goreng atuh aya kitu teuing mah sugan. Saha, Pak?
Iya, saban sulan bapak. Yo, tinggal kan? Hmm. Enak aja. Iya mamang. Ah, ya. Mana wa awewe? Eta gini wa awewe. Gede aja sahabat, ira kadieu kan? Aya Sareng saha? sorangan we wing teh kieu wa maksudna ye. Ah, pek. Uing bana supaya kabogaan ku uing kabeh. Meureun kabogaan ku uing kabeh mah sarenang sarerea. Bener memang lagi ayeuna lamun tepikeun ka kabogaan ku saban teh uang ngilu senang. Nya. Tangare ieu mah kieu ieu meureunana maneh ieu saban teh datang ka dieu teh. Jadi nek nyata tulung keur ka urang, tah enak kudu kumaha uwa tuh? Paehannya Bapak Uing. Saha teh? Bapak Uing paehan. Bapak Dere. Heeh. Jadi gas. Tuh. Maman sanggup damaian anak. Sanggup ya? Sanggup. Banyak kumaha tuh bapak enak teh uwa teh meureunana kudu kitu carana meureunnya. Hayu wa ai sanggup mah. Kulit naon ieu teh? Ayeuna Uing mah balik ka imah. Ke Bapak Uing cegat di jalan. Tanggung jawab Mang Ato kau bertahan. Nya kitu nyawanya. Tunggu di mana? Heeh. Gen, uwa anu Bibi tina. mah kami umur rek nyangu ada di dieu. Ini mah nyaho beres ya nyaho senang ya. Ya buru-buru we kan antara bibi geus teu boga beres-beres acan. Oh, gitu. Ayeuna dia jangan mau di setengah meter jauh-jauh oge ka pasar. Oh kitu nya. Nanti di dalamnya. Kesik cantik di pasirnya cadas dan munanea. Mati ceri kena pikir mata kuas. Jika nama iya ya. Tapi ki mau motor di mana ya? Jika di jalan pak. Tadi ki tidak dung cekal belah di jalan. Ya, wah belah di jalannya. Ayo, ada sing hade ya. Kira-kira nurat nate kena kamu beheung bisa. Benar. Ayo pak, gitu tak? Ya! Oh! Ya. Aduh. Terus kenapa sana? Aduh. Naon dia? Ah, kehilangan dia. Aduh. Aduh. Siapa ini? Aduh. Ayo. Ada. Apa tuh? Jika jelema keur direwek tuh. Tuh. Wah, duluan tuh kan itu. Mana barang? Barang-barang naon kehilangan dia urang boro-boro Duit. barang. Duit. Duit tah, wah, Bas. Ampun, Pak. Saya, Pak. Ampun, Pak. Kalau kau kenal lagi. Hah? Malum kieu Pak ieu teh butuh ieu teh lama keterlibat jadi liwat lah. Ampun, Pak, ampun. Aduh. Bayar agas kewajiban saya. Setiap ada kejadian mungkin mana nyanyiin perbuatan. Ya, Pak. Mana dititah kusaha nyanyiin perbuatan kia? Ditahan si Saban. Hah? Ditah si Saban. Yakin? Yakin si Saban anu nitah ieu teh. Ayo pas. Coba talian ya jelema ya. Sekarang kan bekerja. Ampun Pak, aduh Pak, ampun Pak. Hah. Lain sabar teh bapana ieu teh ya. Pun anak ke si Saban teh, Pak. Anak Tapi- tere. Duka da geuningan ieu duka. Ieu abas teh ieu buana si Saban ieu teh abdi ge karakterang ayeuna riwayatna. Tapi kan kau bisa ngelakukan gitu. Duka tuh. Tapi bapak kurang yakin. Lamun teh mah bener ieu. Aduh. Mang Abas dititah ku saban. Aduh. Ukuri bakal bawa heula ina. Aduh. Pak abdi mah yang dikirim Jadi cenah ke rumah sakit lah tuh. Ya terima. Mangga. Ayo, pakai Abas. Itu orang ka ditu heula ka si Saban toh. Ayo Pak, ayo. Sia. Setiap aya kejadian silai. Ya berenang. Tong tenggelan wae Pak, ampun Pak. Ah, siang. Aduh. Ngomong aja. Aduh Pak, ampun Pak. Sisi sumur, dari sisi
tadi senang namanya. Tenang. Mang geus teu kurang naon duh mau ganti bajuna ieu. Yo, sarajan bade jeung ganti ge rokayana ieu teh mah teh kudu asasin sareblak wae hate, Ban. Ting sareblak. Heeh. Oh, mah eta mah geus biasana moal salah mah nginum aspirin loba teuing sih. Ye, lain inu aspirin ieu uak maneh asa katempo wae rarasaan teh ku emak. Asa ketempo wae. Heeh, jeung teu puguh rarasaan tara-tara si sinarieun ieu teh. Wah, eta mah geus biasana mak lamun mang ngadang aspirin teh tadina. Mentar lagi henteu ayeuna mah. Ting sareblak wae nya. Nya si sareblak wae puguh. Eta mah bakal mangih milik mak. Ilok ah. Heeh. Mana mak si Ijam mana mak si Ijam? Ijem. Atuh bujangna si Ijam. Ngaranna. Ijem, Mana si Ijam? betot. Jam. Wah, Sia ngaulakeun urang teh teu bener ha. Ieu teh anak nu beunghar sia babi ha. Ada kung wae gini. Anak nu beunghar aing teh. Nyaho teu? Oh nya. Sawas urang kemari di jeun anak hubungan dua galak teuing ka urang mah. Kenapa ulah galak teh aing kurang teu sediakeun. Nimba itu naonan aing mandi kosokan segala itu Sia ieu. nu datang pandeuri diarakan sia nya. Aing mah anak nu beunghar. Wah, ompet. Ah, Bos, cek. Bang Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana coba? Iya Pak, ieu tah saban teh. Oi, sabar. Iya, saban. Aku pakai mana sih? Hah? Tak lupa kemana coba? Sana rek Raksa Ayo Art lupa. Tembak Production. bos ya. Ini tuh teu lompat ieu. Lompat. Kerajat gitu. Tah ieu uang mana geus katakep dewek. Iya jelema teh majar mana dititah ke mana? Megat bapak teh mana? Nah yakin. Salah Pak nu ngita. Mana? Gitu. Ah, tuh. Nah, itu. Aku mas ya. Tah ieu Pak Abbas. Pengakuan anak yen manehna dititah berbuat jahat teh ku si Saban. Nah, Oh, ieu teh warna saban. iya. Tah, geuning ngacek urang ge naon bareto. wah iya uling jahat teh ieu sia. Tong cerik sia. Wah, kunaon jadi beunang atuh uang ieu. Ini urang ada kerengurat ketangkep. Wah mah kitu sih lain sing bener pagawean teh. Pak bener ieu teh ditakuing Pak. Nah, kusabab maneh nyin perbuatan anu teu munasabah, Ya. jadi mungkin maneh bakal dibawa ke kantor polisi. Mangga Pak, mangga. Jadi ditu maneh diperiksa, lamun Ya. teu ngaku pasti digebugan maneh. Kuing bapana sih Pak tadi Hah? nage. Oh, suka sih. Bapak wawu ka maneh mah. Oh bapana uing. Oh, jadi yakin maneh teu boga bapak. Henteu jadi loba teuing bapana. Loba teu euy. Nya uing teh loba teuing bapana. Pas coba kerja. Lamun teu salah mah air loba teuing bapana mah disebutna oge Saban anak durjana.